harus nanti tunuh dia lah. Belum apa sih ya? Data si Mak ya? Oh, yuk. Oh, lewat balik keduaan. Oh, sih dah kalau Tegara play ieu teh. cing mah kalabur ngaronda baturan aing tunggu. Kenaon dia eta? Nanti yang geuning puluh saya jadi botak tadi teh. Lu puguh ieu teh ya, saya yang pusingna. Aing tadi ya aing dekat gawe ku si Abah itu. Kamu nyan susda. Terus aing teh geus gawe jeung si Abah nu di sangat kopi mana aing minta gaji. Aing teh tadi bere. Nyimpan aing teh nya pegel. Aing saking pusingna botakan dulu aing teh ini hayang gawe. Teu ditipuna aing ku si Abah ya nya. Hah? Beneran gawe? Heeh mang ya aing teh kamari gak tadi tetas gawe. Serius ya? Kalau baturan, manehna sok masuk gawe. Aslina Aslina di mana? kayak lageras supaya budakna datang. Ayeuna pakai jadwal Ronada. Ini bisa deh. Oh tuh gening datang budakna. Oh, Wong dia Wong. Non euy mang. Anak. Kade gerak. Budak ieu lieur hayangan gawe, mana kamari bisa ngasup ke jelemanya tanpa jasa gawe. Kenal gawena. Iya unggul. Urang hayang mang, urang hayang gawe anu gampang tereh duit loba tanpa ijazah. Ayo nu kitu. Heeh. Cenah mang kieu 20. Ayeuna hayu urang. Siap, pertanyaan mang, enak sok bener. Ayo, sorangan wae ya. Urang dua aja sih lah di under. Yo, baladna ieu urang baladna. Ayo tuh minum geus. Ayo. Gampang ayo buka tempatan mah halus. Siap. Mang nuhun ya mang, aduh. Sok, salamet ya. Iya, Saya kerja, Mang. Kadang dulu ya. Maju yuk, cicing. Ayo baik ya sieun aing mah. Sieun. Geula hayu milu jeung aing gedeng. Oh, atuh ayo. Sing beuting. Siap buka balan burangan pisan ya. Masih diboboon. Urat mang daud eueuh dinu daekeun ningan piring kumaha. Saya gawe ngeunang, Bung. Hayang. Jeung aing mah teu kusi make ijazah. Di mana ya? Ngeunang loba duit sakedeung deui tah tempatna. Oh, ayo nutulkeun mesin mah. Ayo, baik. Cicing tong burangan deui bisa dikejar. Cicing tukangan aing ayo. Ayo kalian. Yang kan itu mangin. Terus sakedeung deui tah tempatna berhareup. Ari ieu nganaon kikian di hayu lah balik ieu. Cicing geura maneh mah sok miluan cicing. Suruh cicing si ieu. Buka balan teh keting kapanan sih hayang gawe ngeunah nu. Teu kusi capek. Daripada saya jadi sampah masyarakat di haleup. Hayu teh turunkeun yuk. Iya, Dengekeun. Ayeuna urang neangan duit cara si ieu. Cicing saya ulah sok sieun. hayang naon we saya kabeli pokona mah rek mobil, pesawat, kapal selam. Loba geus ka dieu pasien aing ya. DPR di itu dibeli engke ku aing. Iya, kan pasien aing di dieu loba geus jadi aktor Bollywood, India, Inggris, Amerika, Hollywood. Eta bener mah? Bener sih tapi sukses kemana sebab keluaran video mah. Ayo bro penting yuk. Ayo nyang. Ayo. Tutulkeun mah. Gerendam anjrit. Jelema di dadeuin ka isna. Anjing si orang mana anjing? Bang, nomor 1 bang. Si anjingin bang. Kita bang. Oke bang. Ayo random. Gusti. Anjing. Nah, itu matang seperti ya. Ini tempat bagus. Ini tempat produser aing. Anjir, tempat mana mang? Wes pokoknya namanya tempat ngeunah mantap. Oh, nunjuk. Mangguran. Pokoknya mah sukses. Ini cicing mana ya? Geran aneh. Punten. Ngomong di terpos kan.
emang dukun modern 2002 hiji mah. mana sok pusreng nih sok pusreng yang iya badana si mandatnya Yang penting meyakinkan. Punten. Punten, Bah. Bah. aduh mau gitu deh pakai headset udah pakai headset headset itu juga gede mah ya Bah. Bah, punten. Ah, bener ya bener-bener sedede. kumaha tuh kudu Juga kudu di ieu wae, ieu mah kudu di ada di smash doang. coba mah buat ulah sampai penting kan Hese we. jam 5 Naon, Jang? Iya, Bah, itu rekonsultasi. Hah? Rekonsultasi. Kahayang biasa. Kalik lah. Kelak. Ya tanggung ieu deh. Oh, gampang. Nah. Diuk, obat ieu. Heula bos, naon jualan can? Saya tuh Bah, yang konsultasi. Ibu udah tengah nganggur wae gitu ngadon jadi omongan masyarakat, beban keluarga biasa. Oh. Lain hiji dua nu kadene. Anu enteng, anu hese, teu aloba hese. Nah, anu penting mah nu gawena cara loba duit teu capek, tapi syaratna nu enteng. Nah, eta wah nu. Kieu mah gampang eta mah geus eta bagi hasil engke geus ngasilkeun. Oke, siap. Kan kudu aya eta heula Bah biasa. Kudu aya usahana heula. Ngerti we udah pengangguran gitu Bah tapi abah ya bisa dipercaya ya dukun geus gila kan di ujung kolon bikin kawetan tentu nyawa ka aing aneh saya gitu punten Bah si kabewaran nama abah teh anu ka dieu teh cenah sok geus ka dieu teh sarukses nya geus bisa iyalah pokoknya nama benar ya teh benar sok atuh ari aya nama naon etana anu kudu dijalankeun ku barudak ieu ieu ngaranna si Ayang ieu si Fahmi asli intina mah budak ieu ye nu hayang rancangan saya ieu hayang nu boga gawe mah budak ieu ye abi menghasilkeun duit loba pokona mah hayang sukses eta intina mana yakin buat ieu mau ilmu ieu mana kuat yakin insyaallah Bah benar ya insyaallah ini kan rukuknya ya heeh wanita ya sebenarnya heeh Bah oh coba setting harapan biasa Bangkong cuma Bah dengan abah ya Amerika Bangkong cuma cek saya mana coba bahan ngeri sih mah karena nempok itu dukun make ritual syarat bangkong mau ayam biasanya batu mah jenglot gitu Bah jenglot lesoknya berapa ya oh dukun terbaru mah kieu nya siapa hampura Abah mah dan Wahab kan sok we oh hayang sok naon kudu dijalankeun eta ilmu ti Abah Bah kumaha Bang ya tadi mana budak mah yang ilmu teh iya saya benar kuat kuat insyaallah
Buat tuh. Kuat. Siap. Naon kudu dijalankeun abah eta. Ritual penuduhan ti abah. Paya ulah, Paya boga nomor WA aing deh. Kan boga. Kayak do WA aku aing. Enggak mah geus biasa. Ya bah, ya. Jadi si mantra itu yang ngopun kita sih di apa serangan di Japri. Berarti abah ini masuk pakai jasa WA online dukun zaman anjing. Karena pengen wae jeung aing sia tuh anjing. Kan biasa ieu mah budak anyar. Punten bah ieu mah bah. Abi mah asal syaratna nging nyoplokeun waosnya. Bisisieun juga abah. Emang ngalamin kan anjing ka aing teh goblok. Ah gituan bae. Si abah. Henteu bah. Bener ya paling mau lebihkeun ya. Mohon. Mau botak. Tadi pulang siapa? Aing botak teh puyeng teh boga duit mun kata dia ge. Ya. Enggak neng. Hayangnya babanya siap. Sekali ya. Buka sia lamun kuat eta muka. Ayeuna bah. Buka ayeuna sok sia kuatna. Tadi. Jelas mah. Ada kumaha ayeuna mah aya mantrana teh. Sing bener tuh bah. Aing denger mah. Dengekeun heula dengekeun mantrana. Mantra pangintinanya. Kalau macam penata nanti kalah roti keluncing bantuan aing kan maksud ini. Kebutan, ajaran, minerap, puting ya orang Bali. Sumatera ti Kalimantan ti Jawa ti Timur ti Bandung ti Sumatera ti Jawa ti Jakarta ti monyet anjing itu mah jurusan angkot. Oh mah aing kebiasaan di Bandung aing teh. Aing percaya aing ya. Hayang mah. Punten bah abi teh pan sok biasa ngenekan angkot, abi teh pan mantan anu sok eta mah syuting di preman pensiun terang abah. Kang Bahar. Aja. Tenan. Ura lah abah mah sok loba teuy nya. Abah teh ngan bisa mere eta keun we kayak maneh apal ieu efek samping jeung efek nukalar gitu nama maneh apal. Ku aing japrikeun geus ieu. Anu deui diberang kalau itu diberes. Mohon bah tong boroning ka ieu bah ieu nu ngantri ku abi di pasihan abi mah lamun hasilna. Pokona mah tenang ke mun hasil ka dieu abah. Nah, abi tuh anu jalankeun naon ieu tuh. Japri teh naon? Naon cenah? Jadi babeng ngepet ya sama. Jadi babong. Sieun nu nungguan diri lah itu, sieun kudu mangkatna. Oh, naon bah siap. Siap tuh ya. Siap. Nangis we sakit. Hayang besar nih. Hayang bah. Nangis ya. Nangis ieu we ke maneh teh kieu we itu bisa sarung. Tiga sultan nu sok na TV-nya bah. Nah, Atta Halilintar youtuber terkaya eleh sia. Siap. Ampun asup dia. Oh, aya nama maneh ngulang-ulang lamun bebenangan pola-pola. Tapi ya di sana ku abi bah. Mohon eta teh pemandana apal urusna kumaha? Tah abi eta bah nu teu terang teh kumaha. Dicapi lah dinya. Mohon siap. Balik yang geus penting deh ya teh bah hampuranya. Ya teh karek pamit wae. Nya. Ieu bah. Hatur nuhun ya bah. Siap sok. Terus bas tajananya. Sok siap. Ini bah. Yuk. Yang ari mana eta salat jadi bagong. Ya geus kumaha teh urang sanggup aing. Oh, Aing palaur mana teu kata kan gini si beunang keluarga. Iya. Ya semua itu pentingnya sih ya, tubuh balik ke kaberangan bisa dikapanggil ku keluarga. Nah, terus yang ngepet teh ka imah-imah jelema beunghar. Diincerna terus utama mah haji-haji beunghar. Orang bisnis kan saya menurut. Lagi penting ya, balik. Ini geus penting jelas kalau buat ka imah lah isu. Mulainya penting isu pasti ya. Oke. Ayeuna mah kena baliknya geus pentingnya hayu. Kecingan mah ya. Siap. Ayeuna ieu benar daek jadi bagus. Daek anu jadi eta daek teu ngajaga lilina di dieu. Oh, insyaallah lah, daek kali ngajaga lilina. Cuman kan dia urang teh kapari. Oh, geus siap. Lah ayo kacamata Sok. Apalin anu tadi visi apa geus lagi bejaan kana. Cik, lu sih anjing bokong.
Yuk, sing hasil ya, sing hasil. Nah, kalau kurang. Ini marah ya, channel lah gara-gara euy. Lumayan. Ini juga yang kemain lumayan. Segerin. Ya kunaon ya. Aduh, ini bahaya ya lamun parum ya. Nah, tuh parum. Ieu kantong deui. Ini loba. Kunaon loba kieu. Iya, teu pisan. Ieu coba sengaja sirangan segala malurag euy. Buah-buah ieu nu pincang ieu di kapalingan. Duit iya kakara duit alhamdulillah ya itu sia-sia si ayam abangku tunangan gitu ayam gak akal ya wain dicikan ngomong sayang tengah abang nah ya guys sayang alhamdulillah. Oke, mana langsung ngajak Kang Indit we, mana langsung tamat ame sakali shot. Tuh geuning budakna datang. Dan tadinya Waduh, oh itu. Kau kan nih. Iya salah wae, kalah sok. Ye 2 3. Ayo nanti yang ini bisa jadi botak ya nawa kemarin tuh daging lah ya aing teh kamari kamu naon astagfirullahaladzim selalu dukun kau iya gini kembul gue motor hidup dukun subrek ya guys subrek Jin 2 3. salah jang. Ye 2 3. Kalah. Ye 2 3. Kak, kalau baju nata.